Assalamualaikum guys, Sampurasun. Jumpa lagi sareng Kang Ucup di Kang Ucup Channel. Pada hari ini Kang Ucup berada di Kampung Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari. Nanti Kang Ucup akan coba eksplor keindahan Kampung Selawangi ini. Kita nanti akan ke sana guys. Kita akan ekspor ke sana. Indah sekali ya, banyak sekali pesawahan rumah penduduk dan aktivitas penduduk. Ya, nanti kita lanjut ke sana. Untuk saat ini kita mau ngopi heula. Atur nuhun guys ya, ikuti terus nanti Kang Ucup jalan-jalannya. Atur nuhun, sampurasun. Apa tadi sawah? Enak itu segar ternak banyak. Oke guys, saya mau jalan-jalan ke sawah dan perkampungan penduduk. Kita nanti banyak tanya-tanya di sana seputar kegiatan penduduk. Inilah suasana Kampung Selang yang masih sangat asli. Ibu punten, tadi sawah. Nuju ayeuna naon ke ngarambet apa tandur? Ngarambet. Nuhun. Ya, atur nuhun ibunya. Kan?
sareng bapak ngapanen teh langsung dua iya bu. Cabe sareng pare. Ari ieu teh lembur naon bapak? Karang iya. Des ieuna nanti kacamata teh masih kena Sirna Jaya. Tanjung Sari nya. Ayo bapak sanangnya pak. Mau bapak mong. Abi mah Kang Ucup biasa zaman nyebut mah Kang Ucup. Hari ieu cai di gunung bu. Ada walungan itu ah. Walungan bu. Tapi ente ieu kan nanti ente makan mesin kan bu. Itu aya solokan. Dari makan mesin dia ngaranti walungan. Musim hujan teh. Maling saya dan karena tanaman-tanaman ini. Yang kurang. Gensel oge hujan. Apa baritan mah aya deui teh tah. Bawa ka terjararing deui tuh. Padahal biasanya lamun hujan teh ti dieu heula Pak nya. Mohon, mana nama je ka batur nih seueur mah. Ayeuna mah ka Cikarang nu rada seueur Pak. Ayeuna teh. Heeh. Ka Cikarang mah hampir tiap dinten. Di kata bisa baraha di dieu. Anya kumaha hoyongna euih na. Jam 5 euih atau jam 4 euih. Ayo di mana? Di Karanguyah ada Jalan Raya Toko Acu. Oh di mana? Mohon aya tangga aya manganu agung. Aya barangkali pan icalan kali-kali ya. Saya pisan Pak euy. Enak we paunangan. Oh tarariis panon Pak. Di Karang geus heureun. Waduh Cikarang mah Pak. Geus wisata sadayana nya. Pabrik Pak seurna. Jadi tinggal dinten ka ieu nya damel teh ka sawah ka dieu bapaknya. Sareng si ibu teh. Dia ka mana tuh Pak? Dan memang sumber ieu na tina tani Pak nya. Cabe tuh lumayan ban gocapnya per kilo. Ayeuna teh cabe teh. Usul padi do batu ngawangi ngamaenan dinten. Sadayana sadaya saja mah hampir kana cabe-cabe Tiga cabe kan. Sebenarnya cabe jeung pare teh carehan naon sih? Nya sami 4 bulan, 3 bulan ka 4 lagi nembe hasil. Dimulai ngipuk, da parege sami. Tapi ari tina resiko mah cabe leuwih beresiko Pak nya. Resikona teh buruk atau kumaha? Ya buah seueur seueur nama sakarari pangan ieu mah tos 12 kali 18 kali kan. Pang kayuna dina mah. Batu acan marlak ya geus malaknya. Ieu mah cabe keriting bapaknya. Keriting. Sanus cabe nu aragung teh sanusnya. Kana sabe anu ageuna sabe sayur. Kana itu. Ya aja itu tiasa asak tidak mah cabe kitu mah Pak. Jadi duka kumaha mah teh. Kan busuknya busuk gitu seueur mah. Tadi mah. Kamu ngasakeun teh hampir rada sesek gitu. Ari cabe mah sebenarnya mah teu nanti ulah kena cai hujan Paknya sebenarnya kudu halaudo tapi masih. Nya kumaha Malah leuwih saya Paknya. itu tapi pamit pas kolot mah tanggal pas sae. Di buah kaneri teh Pak teh. Buah kaneri. Itu Pak ari tani Paknya yang penting mah dileukeunnan Paknya. Ya eta puasa aya tani. Puasa bebas. An puasana ningan enan keur ngagaweana ngatahanan apa coba doa aja kudu sabar lah gitu. Samangi-mangi Modal sabar. Da anu teh acis nu aya ge dikadiekeun deui, dibikeun kana pupuk atau naon Paknya. Kadang-kadang nambu teh tanggulat gitu. Kumaha we bentungan mah. Gantiana lamun tos panen gitu. Tinggi wae. Ayeuna teh nu tos ka itu mah 50.000 Pak. Kata teh tos diborongkeun Pak. Iya diborongkeun tadi gitu. Oh aya tangkung. Aya warung Pak. Oh anu gitu. Tadi kan yang 5 kintal tadi ya, nih tadi warung. Penampung ke di ongos ke warung. Penampung. Faktor cuaca ge menentukan Paknya. Ya penting itu. Pati gagal nu kieu mah lagi puguh. Harus aku ketemu gitu. Ari ieu teh tina naon aya hamana teh kumaha? Teu aya. Teu aya. Teu aya nu kitu. Jadi pertanian ge jadi keapaleun obatna nu kitu mah.
Jadi tuh apal awal mulanya kunaon eta nu kararieu Pak nya. Ngan aya awal apa biasa mah pas hujan amun agung hujannya ya. Udah ya panas di kencang. Nah, jadi cai teh can turun teh dina ieu teh Tos kapanasan. panas. Tungnya teh kieu tadi. Jadi rusak mah kudu kieu apa tadi? Sanes sama Pak ya. Net mah bapak. Buat rusak sapeuting. Sapeuting ngumpul. Putingnya atau hidung. Mungkin gua mah malahnya cabe mah Pak. Enak gitu. Itu bisa dicegah pisan loba mah. Pasti ini mah ke arah ya Pak nya. Moal sih mah. Tah awal mulana teh kieu Pak. Nah, nya gitu Pak ada teh. Eta tos mulai. Hitung ya mah penting. Paling ieu isukan oge tos mulai kena sadarana ya teh. Ya. Tani Pak, cabe ieu nya, nya seueur untuk ke arah. Nya gitu. Ini apa Bapak? Tapi hari tinggal lama Pak, tangkal cabena alit gini. Tapi cabena cabe nu baradag teh gini teh Pak. Cabe beureum, tapi nu arageun teh gini. Sayur. Nuhun. Biasa. Ari mah kan cabe keriting namanya. Bentang deui bibit apa nya? Namanya benteng. Iya tadi bisa gundul. Garing apa tuh? Ya ta, beres ta. Aya cau. Cau ieu melak sorangan, Bah. Oh, loba cau ta urang betah. Di daerah cau ta. Ku Abah tuh. Oh, mau ambil. Cau. Ini ambil semua, biarin aja. Loba teuing. Tuh, cau. Ini wadah gini Pak. Oh, ambil semua boleh. Teuing. Di atas saya masih ada sapu-sapu lagi. Dikasihin guys tuh ku si Abah. Sayang sih sebenarnya mah. Tapi jujur kawan kita enggak ada harain mah. Biar gampang bah lah. Terus kami kan tah disiapkeun plastik lah ku Abah. Ya urang badan. Kajian dulu lah ini Pak. Bagus teuing si Abah na ah. Naon ah. Di era orang mah mun jelema bagus teuing teh Pak. Lamun jawa hidup mau ngambil. Di pasian cabe. Orang ngambil. Kumaha ieu urang kasih Abah ieu aduh. Cek dipangalakeun cabe cenah teh. Si bapak cenah ngalahan cabe. Arek nasihan cabe cenah teh. Ari tos di pelakan cabe kieu bah. Di lamun tos panen di pelakan padi tiasa teh.
kacang lagi Pak. Oh, tos cabai mah malah kacang. Ini udah ada kacang. Oh, masya Allah. Jadi lain ke parenya, kacangnya. Di kacang, baru di sawahan kalau mau. Kalau mau, lamun teu mah dikeureuh deui nya. Lagi namun cabai lagi. Oh, muhun eta tos di pasar nanti pohon kacang, tos aya pohon kacang teh. Oh, nya itu kali itunya pohon kacang bapaknya. Betah abi bapak. Betah. Kenapa betah di leuweung ah? Mau di kota Marame ah. Itu orang kota mah betahna nu ke tempat kararieu, Pak. Tempat dinginnya. Heeh. Enak makan ya. Eta tahu. Ujung bae pan tadi disebutin ujung goreng uyah ge jadi. Enak. Heeh. Jadi selain tempatnya yang memang sangat indah, di sini juga tanahnya masih sangat subur. Dalam setahun itu para petani di sini bisa sampai 2 kali panen, dan juga cocok tanamnya itu bisa berbarengan antara tanam padi juga tanaman cabai. Cabainya cabai keriting. Selesai panen cabai, para petani sini dia menanam kacang panjang, jadi nggak ada hentinya. Ini dia view-nya, sangat indah sekali guys. Luar biasa. Itu dia sekelilingnya, sangat indah. Oke, lanjut kita ke bapak lagi metik cabai, katanya mau ngasih saya cabai. Oke, yuk. Udah Pak, iya dek pamit bah. Pas sebengi besi kawangian di di jalan. Soalnya kan dek ini kayak badai ke Gunung Batu. Caketan. Misalnya kan mun aya kayak libur deui tadi kalian bah urang masak-masak. Urang bawa lauk di di dieu makan cabe aya. Cabai kecil ada, cabai merah putih ada. Paling abi mah mau laukna doang. Siap. Itu mah hatur nuhun pisan ya Pak, tos ngarepotkeun ya Pak. Iya, abdi nu ngarepot sakal meuli rokok, pangleukeun rokok sakal enak. Tah di pasian cabe. Cau. Buat masak. Hatur nuhun pisan, katampi pisan Abah. Ntar mau dipasak dicuci dulu. Mohon. Ieu mah dek langsungnya mah dek pamit sekalian banyak. Hatur nuhun pisan. Nuhun ya, terima kasih ya. Nuhun sama-sama. Kalau pangleukeun rokok ngarepot-repot. Abi nu ngarepot mah asli. Oh, ngarepotkeun kumaha.